Sameme munjung kanu jauh nganjang kanu anggang gera deusan heula anu deukeut gera raketan anu caket sigara tengah bae ujang ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing sabab sagala oge kateuingan mah mantak nyilakakeun. Hayang teterak di kadek mah lain kudu diajar ilmu wedug, tapi sing bisa ngajaga lisan jeung kalakuan ulah nganyerikeun batur. Kudu teuneng ludeng panceg kana pamadegan dina bener, ulah ngaplek jawer ngandar jangjang nyuni hayam kabiri. Lamun janji kudu sacangreud pageuh sagolek pangkek, ulah lunca-linci luncat mulang udar tina tali gadang. Munding dicekel tambangna jelema mah nu dicekel caritaanana. Jika mana-mana tong ringrang tong hariwang ujang, asal hirup bisa mihapekeun diri jeung teu ngaesekeun batur. Dina hirup kumbuh kudu daek mere maweh kasasama, nulung kanu butuh nalang kanu susah. Lamun nyarita ulah dapon engap, nyaur kudu diukur nyabda kudu diunggang. Sameme nyiwit batur teh ciwit heula wak sorangan, lamun karasa nyeri batur oge moal binati kitu. Ulah ngarasa pangjagona da manusia mah eueun nu boga ilmu panutup. Di luhur langit masih keneh aya langit. Mun masa moal ulah cologog sing bisa ngajaga tata titi duduga peryoga. Ajen diri urang teh kumaha ceuk urang, lamun hayang diajenan batur kudu ngajenan ka batur. Boh jeung dulur boh jeung batur kudu runtut rawat sauyunan, kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak, sarengkak saegel sabobot sapihanean. Ka indung tong nurus tunjung, ka bapa tong camplak, ka guru tong culanggung, ngarahirup ginulu rahayu. Salawasna kudu eling ka Gusti numur beng alam, anu ngusik malikeun urang ngambe hirup salamet dunia akhirat.